Aya cenah Bapak Jaya sareng Bapak Dula. Mun urang nyaho ka diri sugan moal Pajaya sugan moal hiri dengki. Aya Bapak Jaya malaloba suka sing beradala mulki teh beja ngadunya Bapak Jaya mana penting mandingan berat mata kurasi karunya Pak Jaya kasih sama otot bejaan kira bejaan mun puji urangnya tak tumika kasih toa sora Bapak Jaya hirup katungkul kupati mau temang Bapak Jaya mau tanya hodi mangs badan banyak itu kena kayak panganggosana sanajana seribu betah moal megah cara pasti balik sor ke Bapak Jaya gerakan kodok kapayun di dunia mereka tuh Pak Jaya ngombara pasti balik pahinga sotana iblis dulur bisingan Bapak Jaya bisingan rusak turunan hari kuring pemaulah pemarek ngeduh ka langit geuningan Padulo pemarek ngeduh ka langit di dunia mah Bapak Dulo nu mana marek metu ngumaran aya Bapak Jaya Bapak Dulo ngumara aya balikna ari kajana diem wali diem nabi hatur nuhun daya umi ulang sepuh itu tema medak neraka nulana cang ka inu Bapak nulancang ka inu Bapak kejena Bapak mah anu ngayuga nya ina dung wajib dipunajung geuningan Bapak Dulo wajib dipunajung sapan aja Bapak Dulo Abah Dulo urang kumaha ulah kenedak nya ikhtiar Abah Dulo anu bager nya ikhtiar ilmu tutut dunia siar
nu awon perlu disingalar jalinan abah dulu deui wajib disingalar mupati muat kabaturan kelakuan nu teu jujur semimik mah ngomongkeun batur pek riksa badan sakujur semimik mah Bapak Jaya ngomongkeun batur pek riksa badan sakujur periksa badan sekujur seniman jeung seniwati mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentah jadi juru penerangan ayo urang sasarengan majeng seni urang tuturunan warisan karuhun urang iya tabu sabaraha jang dedi iya tabu sabaraha mana tunduh teuing geuningan Mas Nayaga medalu migar mana tunduh teuing iya tamu nu ti mana Pak Ujang anu bager mana angkuh teuing ieu tamu anu ti mana geuningan Bapak Hajat anu bager mana angkuh teuing ulah rasa pangunggulna kabatur jang deh osok ngahina kumaha mudun ulah boga rasa ieu aing kasasama silih ajena napa jaya nu bager subuhun kula ulah sok silih poyokan gotong royong babareng